Ai kamari mere permen karet naon di. Kumaha gitu? Nih ada kacida geuning. Bibing ada harna 2 meureunnan sekaligusnya. Heeh. Nya heueuh atuh ya di mana-mana ge anjir nu karetna 2 mah lada. Guys. Hiji-hiji atuh ada anak kumaha atuh dipicen permen karetna nya. Ah henteu nya di dahar we jeung gehu. Anjing cek aing nya cerdas bibi aing mah. Dahar permen karet jeung gehu cenah. Bala-bala sekalian itu. Hah, bisa wae ya tutug oncom ya. Brad, baru dakno di Pak Haji Ahidin geuning kamari Brad lobaan. Ayeuna mah hareueuh Brad. Eta ditewak ku KPK gitu Brad. Naon ditewak KPK segala di dinya. Manya budak mahasiswa ditewak KPK. Kumaha teh? Kapan KKN cenah Brad? Nying. Kuliah kerja nyata KKN situ mahasiswa mah. Lain korupsi kolusi nepotisme. Saroceng aya wae ieu anjir. Ya cek aing nya baheula. Mane tong kabur wae sakola cek aing. Jadi pan teu nyaho anjir. Pagawean si ieu mah dina gerbang pan. Gerbang luar, lain gerbang jero. Udud jeung satpam si ieu mah. Saroceng aya wae anjing. Aduh. Anjir, kenaon euy? Nah, keur kieu aya naon mah asara reuas kieu? Oh, urang teh gering. Carita di Jakarta. Kudu nelpon ayeuna teh. Urang teh boga duit kieu euy. Aing kumaha carana? Si Sandi ka mana? Si Sandi dunya eta keur ka Tasik heula. Aing weh kumaha ka Tasikna euy? Tadi teh jam 10-an. Aing jeung darurat kieu euy, kumaha nya euy carana urang? Urang teh hayang ngahotspot, teu boga duit urang teh euy. Kotaan sama sekali total. Jadi darurat urang teh kieu wayang tulungan kieu euy. Heeh, sok. Apa kata Sandina? Apa? Kumaha? Kudu mayar 100.000. Astagfirullahaladzim. Atuh aing teh boga duit teh kitu mah urang teh boga duit urang teh. Banyakat mahal mati. Ya, di mana-mana oge. WiFi mah paling mahal 2.000, 3.000. Ya teh 24 jam sih. Banyak aing bisa. Rasak geudeung nelpon lagi atuh mah ka 100.000 maneh mah. Heeh, kata Sandina kudu mayar 100.000. Teu gablek duit, aing teh gablek duit teh. Nah, atunya saat aing teh boga duit teh. Aing teh tulungan urang mah. Si Sandina mana sok aing telepon sok maneh, boga telepon teh maneh. Aya nomor telepon mah geus kieu di bejaan. Kata Sandina teh kudu mayar 100.000. Aing. Ya, ku urang teh dibejakeun, Ki. Urang teh teu boga duit. 100.000 di mana urang Ki? Teu boga duit urang Ki. Maneh. Berbuk teh hirup teh. Tulungan urang ngilung ngawaipi ayeuna telepon ka dulur urang gering satanaha. Heeh, tadi ge pan amanat si Sandi teh mangnya. Ka urang teh. Ke bisi aya nu ngahotspot ngawaipi kata Sandina teh kudu mayar 100.000. Tah kitu. Masih kieu wae mah. Ulah ngaku lancek deui ka aing Sandi. Ulah ngaku dulur deui. Pokona mah geus we. Bejakeun ka lancek maneh ka si Sandi ku aing. Aing kudu mayar 100.000 mah aing kebae lah aing kana bisa aja. Bising urang mah. Geus lah. Udah semet dia wae urang mah. Paruguh. Kunaon ari si mamanya lalieur kitu. Geus puguh kata Sandina teh kudu mayar 100.000. Da eta heueuh keukeuh. Teu ngarti-ngarti. Brad, posing mah dirasa-rasanya baki dia duit baki eueuh hargana euy. Heeh, bener kok. Ya baheula mah urang boga duit 50.000, udud nu kieu menang 2 bungkus. Anu mah geus teu kabedag anjir. Oh, komo posing mah baheula mah Brad. Duit 50.000 bisa menang 4 bungkus posing mah. Maknya anjir. Atuh kosim gitu loh. Ngan bisa buat aya CCTV tah. Brad, kosim ge teu bisa ayeuna mah. Naon sih teh? Parah aing si Kosim ieu. CCTV kumaha sih teh?
Maling sih meren. Nying parah si Kosim, iya ampun ting. Penyaing rek bener we ngomong maneh. Hah, bisa wae ya balon AA ya. Ini kesel abi maka BET. Selalu naon. Minjem duit 500. Parah mah bibi. Lo parah mah. Ini bahala di sekolah di mana di? Pan 500.000. Aing kieu teh. Mereka dawangna bi aing. Ain Brad kudu wayah naon kasih ustadnya ulah ka imahna eueuh. Kerja. Jadi gawe nak tah di jam-jam tertentu. Berarti teu talamun peuting mah manehna jamna geus beak. Itu geus beak jamna, ceng. Ngomean jam si Ustad ayeuna mah. Tukang ngomean sirah. Cek orang mah mending ceng di zamannya ayeuna kasih Ustad ke peuting lah nya ayeuna mah keur sibuk manehna. Brad ari meuli tiket ka Bali ka mananya Brad? Itu ke terminal atuh. Ke terminal online bisa. Kumaha deh. Eta Brad puguh pamajikan nyiram euy Brad. Hayang naon? Hayangan jeruk Bali Brad. Ini jauh-jauh atuh si Tepan loba di pasar geus teh. Loba di pasar yang jeung kudu ka Bali sagala saroceng ya parupanya. Eueuh Brad di pasar maya ge jeruk nipis, jeruk lemo. Yeuh, jeruk anu buleud, jeruk nu buleud teh eta teh nu buleud badag nya. Eta teh ngaranna teh jeruk Bali teh. Jeruk Bali nu kitu teh. Seteh lain jeruk Banjarsari lain. Ya, lamun pamajikan manehnya nyiramna hayang ngahakan barongsai tah karek ka Bali itu. Hayang ngahakan leak tah karek ka Bali. Anger saroceng anjir.